Ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah iyalah hawa nafsu nah ieu keur carita Kangjeng Nabi no ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak daekeun teu daekeun lain urusan sia hampura Gusti aduh salah Kangjeng Nabi loh salah sujud Kangjeng Nabi loh cerik ngalih mandak nuh ngaranna loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi loh Masya Allah hei kaum kaulateh ye laisa bi dhalalah tesasar tesalah kaulah ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansahu jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres barangus wa alamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi-instruksina ka kaula wa alamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna aw ajibtum man ja'akum minal mir rabbikum ala rajulin minkum ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun iman datang ke Kangjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon tapi kieu-kieu teuing Gusti eueuh hiji-hiji acan iman siksa habek kalepasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya para peneta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam jang napak sancang jang hiber jang lengkah luar biasa mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta ya Allah wirid ku urang perem bentak di dinya kene atuh urang wah wiridan ngadahar samangka saulus sorangan wiridan ngadahar rambutan lamun teu tilu kata manjam sahiber kos kitu tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh urang lamun caritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati wali abdal setiap saat jumlahna aya 70 ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina deui nyokot di Malaysia ketika di Malaysia nyokot lah di luar negeri setiap saat kudu aya bae lamun walian siksa Allah turun emang kumaha gitu. Nah, eta wali kapan? Nyana wali abdal cicing di dia kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur ku naon cal deui di ditu nyana keneh. Tetep bae umatna ngabageud bae, ngabageud teu daekeun iman ka Gusti Allah. Endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung. Aya patung anu keur diuk, aya patung nu keur jongkok, aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer. Datang ke kuari aya macem-macem teh patung teh dibawa Kanjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade
ulah ibadah kesalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung ye pangeran mah ye pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung di ais naon ngomong coba deui ubudullah coba deui nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan mata Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi nu can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan ieu teh kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cakaomna kaula maneuleum maneh no jalain jelema bener aing maneuleum sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta beuh pohara jasa Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi nu can sakumaha nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri Masya Allah pohara jasa teu iman jelema dibacakeun ayat dibacakeun mujizat Al-Qur'an teu iman nah untuk menghilangkan kanyeri hate Kangjeng untuk menenangkan kesedih Kangjeng Allah mere dongeng caritaan nabi-nabi nu baheula abe hate Kangjeng Nabi tiis karasana pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam tapi ieu mah singkatna ge dihareup nu bakal panjang mah ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang cerita singkat ulah panjangna dihareup ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi oh jaheuh horenganan jadi tenang hokos urang dagang sekali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta tinggal 1 juta kumaha ngalamun benyana di imah di kolong Pak lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kadege urang Bang Bara mah eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol ya kolot datang dan kunaon sia pen ya kira ya dagang kunaon dagang ambalaya segini ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun deui beak 30 juta bejakeun deui beak kuat tinggal 1 juta can sabaraha tah mah pen sakitu hah can sabaraha ya lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta nu di imah mapan ngarep-ngarep datang pertama rugi datang kedua rugi beak ku aki dijual jeung imah-imahna hatta pamajikan dijual pen jeung pamajikan ku abeh dijual ai aki meuli deui nu anyar wah si aki bolon teman pan tenang tah oh jaheuh sabaraha sama sapira modal doang aki maka abeh jeung imah-imah beak oh jadi lebih parah pan kurang oh aing mah masih untung kene tuh untung kene saksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene lagi bajeng imah-imah beak babeh geus pelataran-pelataran pokokna angkat kaki bae tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual ngan moal kebeli ke kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah oh anu lebih parah nah ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang tentrem didongengan ku Gusti Allah
nabi nu baheula. Masya Allah karita mantap urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh sia kunaon ngalamun bae aduh ceukna teh kunaon ngalamun bae sia edan sia ke ulah sok dilamun kunaon atuh saminggu deui kawin ajo dijokot batur aduh makaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih mana kitu ge ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu atuh pan nyeri hate eta ulah kitu atuh kana sehatan mah dunia teh sedaun kelor emang awewe nyana doang ulah sok aju di lamun sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung adat gede masalah hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya ambal aya di tukang bawang melulu ayo sia hayang ka mana tenang ya sia mah kakarak ditinggalkeun sakali aing mah baheula pertama bobogohan pas dek dikawin batur ka hiji aing ya hampir frustasi ngan ditenang-tenang bae bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunang nya nyahoeun aing teu boga pagawean bar harita atuh pan nyeri bae katilu kali aing dek kawin Masya Allah tipes bae tuh ieu mah nu kuari eta mah aya bae pamajikan aing tuh nu aslina mah pan nu baheula siapa can sabaraha oh emang kos kitu siapa kakarak sakali tenang 2 kali deui sia ge pan tenang tak ka hate oh jadi sarua ye tuh aing sarua lah atuh sapira awewe geus bae bikeun bae neangan deui semua ke dilamun sagala rupa awak geus kuru kitu sia heuh deuleu aing da 3 kali aing mah teger keneh bae kan ngeunaheun kana hatena ngeunaan coba lamun nganasehatan atuh sia sih tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia tah makan ngaranna eleh kos kitu mah eleh kitu kan deuk kumaha urang kadukun pan kudu make modal wiridan ban sia lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mendingan ngagejeburkeun ka sumur atuh tambah setan nya keur kasupan setan ditambahan ku juring bisa terjadi eta teu bagus teh penasehat kos kitu tah tadi nu hebat mah sia di putus cinta ditinggalkeun ku kabogo ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alabatan sudah dipikiran kos kitu mah ayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katilu ja biasa bae komo dibere urang nasihat maka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep ya itu kunaon bahwa calon pamajikan sia dibawa ku batur geus aya tulisanana pan sia aya salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala hartikeun tah tauhid tah dijaheuh nya tuh ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia tah eta kan ngeunaheun nasihat ieu ge kitu maksudna model kos kitu ndek nganasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleuh nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi Siti Hawa pamajikanana sekali ngalahirkeun teh dua aya kembaran-kembaran abeh tereh loba di alam dunia manusia
terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran nu ieu tuluy anakan deui ke kembaran deui dua. Jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun. Watuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba kuari ngan israda loba nama dua sakali ngalahirkeun. Di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di duniana diangkat ku Gusti Allah ka langit kaopat kuarigi aya di ditu anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut. Kangjeng Nabi Idris kos kumaha malaikat maut aing hayang silaturahmi bebeja ka Gusti Allah. Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau teu kira-kira wau teh jeung nu kitu lalagaan tuh jelema pohara jasa datang Waalaikumsalam saya tapi malakal maut ya dongeng singkat nak panjang na diharap malakal maut alhamdulillah aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu hayang nyaho paeh kos kumaha malakal maut sok jadi ulah pakai lalagaan maut mah ulah pakai lalagaan teh nyeri aya nyaho nyerina coba kos kumaha nyaho me aya nyaho nyerina me kos kumaha ih sok pakai lalagaan teh teu meunang bedakeun ka Gusti Allah nyobaan kitu aing ngaran Idris ambo teu kira-kira haji bebeja malakal maut DPDP ka Gusti cobakeun hayu cobakeun cabut kembali asupkeun deui udah kumaha itu sabulu-bulu nyeri jas aduh tanding nama geus nyerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan embung aing nyobaan deui embung jak kieu ada tah mah aduh aing paeh geus cenah aing ngeuleuh neraka ye atuh pada ijaz bae ka neraka neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi itu orang hayang seuri dong kos kitu tah bejakeun ka Gusti Allah bebeja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka muringis Kangjeng Nabi di neraka ku pohara teh cekeun ka neraka beres antar ka surga aing ye sok aju ka terusan cekeun surga sakideung moal kebelah nyaho doang cekeun teh teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad nabi akhir zaman alah cek nya teh eta mah engke urusanana ieu mah nyaho doang sakedeung moal kebel paeh geus ka neraka geus ieu balik ka surga atuh bebe cari ke Gusti Allah teu naon moal kebal-kebal cek nya cek Gusti Allah asup ka surga teu daek indit nyana dihandapeun tangkal kayu aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuaan jeung kajabana ditoel ku malakal maut ayo balik geula cekna betah keneh cekna teu bisa geus mah kudu indit bae kudu indit kajen geus aya waktuna geus waktu jol bidadari waduh ieu saha ieu iya penghuni sorga bidadari jang saha iya jang jelema-jelema nu asup ka sorga anu dagangna jujur nu ngiaina jujur nu marentahna jujur nu tani jujur sesuai jeung aturan ieu ka dieu ih jadi ada jam mantep jasa ya yes saya ini cari itu malaikat aing moal kaluar deui jak jana nggak saya mah di dieu wae kajen ngukuman gitu ye aing dicarekan jak
malaikat emang kumaha lalakona ke ayeuna nu carekan tetep keluar we moal aing mah kan kudu pae heula geus aing pae kacaritakeun mah tetep pae cak Gusti Allah keluar jana aduh dengan berat hati cek dana ieu lebih dari pohara amat si budak kutilan cedan anu di lembur mapan komodo di kampung Ambalaya urut budug aya urut di tajong aya urut ragang di motor aya barang jilbab dibuka botak deh itu beres puguh kita Ambalaya aduh tetap pengen bidis keluar barang geus aya meureun keluar malaikat hampura urang aya nu tinggaleun naon bakiak tinggaleun ngah aja meureun sia mah endek ngah aja dan henteu jelas tinggaleun nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu boga taktik eta nyana. Masya Allah guys, tak ikut cerita kayak panjang Nadia harap ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ke dihareup nganti turunan eta boga anak lah Nuh diturunan Kangjeng Nabi Idris Nuh jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar Ibnu Malak jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam jadi deket keneh Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti dakwah abdi teh ngalalakon bibarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos aya ka anak incu abdi moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah cek Gusti Allah wahai Adam memang anjeun moal kebal deui bakal dipundut ku kaula bakal dimaotan ku kaula adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris di mana-mana turunan eta lahir makhtunan parantos disunatan eta nu bakal neluskeun dakwah nuhun Gusti abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama Telilah lahirlah lama kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak dingaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit ngajerit hatena langsung cerik selalu asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak dingaranna Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah urang lamun inget kadinya sebenarnya mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah boom hudang sia munajat sia ka aing cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia wudu sia salat sia ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing didigigireun maneh jelema teh tuh
nuker malolor keur sarare siapa pilihan aing cek Gusti Allah hudang sujud sia ka aing ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing nang Allah urang lamun inget kadinya ras ka diri urang ai urang bagianna nu mana ketika cek Tuhan Si Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah nam bolor sia sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititahes lantaran di hate si anak teu bersih cak Gusti Allah ai nyawa sapopoe teh ngan sakadar hubud dunia hubul makhluk sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos kararitu bae molor sia teu hudang jaku Allah teu dihudangkeun subuh geus kadenge adzan marongkot Allahu akbar Allahu akbar bandeng awan teh sudah dicocokan jeli teu boga bagian nam molor cak Allah ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu hees itu mah jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah Nih Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana nelemio can kabayar kurucut cai mata nelapan asana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawe urang bogo kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang tadi bere kurucut jai mata urang mah urusanna kos kitu balulu teu pernah ngadoa Gusti dosa abdi be sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeulem kurucut jai mata urang masuk kitu teh sakit je orang ngaji baik tidak ceri atau komo si eta istilah pokoknya si eta belah tuh ada kuah ya Allah iya begitu lahir ke alam dunia barasot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ke Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa culukan waktu ninggangkana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi mualami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun baban aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjenengan mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi urus nya de geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pakai ngaraut Nabi saanjas tidinya boga golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian
eta lamun ngarautna rapi jasa, eta lamun ngerut rapi jasa. Jadi kesimpulannya Kangjeng Nabi nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan. Bisa aja ka Kangjeng Nabi nu mah. Lamun dicekal kieu ye. Wah, geus ditanang. Wah, ieu bakal jadi tihang. Ditanang-tanang, oh ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan. Ditanang kos ku ari tukang batu. Ditanang oh ieu kutilna dipicen bisa ya segala kutil batu gaya kutilan ya kurapna dipicen jakena ya bisa bener jadi bagus ternyata kuari tukang batu ternyata wow kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi di Kalimantan di Garut di bagus batu bangkong we kunyana di kitu-kitu geus teu meunang lagi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona kebal-kebal mah jempol pamajikan punya set. Masya Allah. Ialah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengikeun kisah Nabi aing baheula. Demi Allah laqad yakinnya jelas arsalna kaulan wagung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna. Kangjeng Nabi Nuh teh ngajakan kaumna dengan bahasa ya kaumi kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku aranjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu ta'yadai keur aranjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Kangjeng Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap aranjeun kabain abadtum gairah lamun anjeun teu ngaibadahan Allah rempan yang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun ke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa nu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa. Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa tah geus nyata-nyata nu abadal abidin nu amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing. Mangga Gusti abdi dek sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cek Kangjeng Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peuting beurang peuting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tiranggas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna tama dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi beuh horeng bebenangan mah maningan kene di Tangerang tolol maknya dakwah sih karena bebenangan
dakwah nu bahaya nu kos kadar itu mantak dakwah di Bandung ke Tangerang, di Tangerang ke Bandung, di Surabaya ke Jakarta, di Jakarta ke Surabaya, hasilnya nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina. Nah dakwah mah tiba lagi la as'alukum alaihi ajra, tementa buruhan materi, tementa buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran, dituntun umat teh nuker aya di leungeun setan supaya murag, di leungeun setan nuker aya di leungeun jurig supaya lepas di leungeun jurigna. Ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah. Cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae tuh komo lamun nu ngajakna encan nyahoeun ka Gusti Allah, nyahoeunana kana RP 000000. Atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat. Iyalah Kanjeng Nabi nu da'autu lailan wa naharan, Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung penting tanpa pamrih terus bae. Cek Kanjeng Nabi Nuh, ya kaum, wahai kaum wa'budullah, sing hade nyembah ulah salah sesembahan, sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah. Malakum min ilahin ghairuh, teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin adzim, lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah, teu mangeranan ka Allah, rempahan Allah di samping engke yaumal qiyamah. Ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peti teu pamrih terus bae Kanjeng Nabi Nuh. Kumaha eta kaum ngomongna, qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Cek kaum-kaumna penggede-penggedena, cek kaum-kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaumna ngomong ka Kanjeng Nabi Nuh, Nuh kacapek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjeng penting ngajakan umat jakami mah innala naraka sanyana kaula kami deuleu anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata. Anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu, anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kanu mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru aya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya. Tuh itu pangeran urang deuk lelempangan hayang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong. Cak Kanjeng Nabi nu ku bloon-bloon teh pangeran mah ge ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun siang ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising. Kanjeng Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap no eureun dakwah innal naraka fi dhalalim mubin kaulan leu maneh capek aing mah sasar sia
ulah gas ulah dakwah sia ayo bandingkan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real wae sih nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naon anjing Nabi geus rada kanasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kangjeng Nabi hehe ya senyum Kangjeng Nabi masyaallah tuh kan cek Kangjeng Nabi nu ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laysa bil dolalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngabloon-bloon ka kaula ngaedan-edan ka kaula kaula mah rasulun min rabbil alamin ya dengekeun uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun uballigukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakan ya kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagu sarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kau bohong nuh bohong lain rasulnya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabaraha taun Kangjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiyah dijelaskeun najauta ya rabbi nuhan wa mastajabta lahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mah ge teu iman anak nu jalan nu ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir ke Mesir terus ke Yordan terus ke Irak terus ke Iran Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae India Mesir Pakistan Yordan negara-negara tertua Amerika can aya ditambah Inggris can aya Jerman can aya benua Amerika can aya dina aya lagi kakara kecel can aya penghuni nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah Irak Iran terus ke Maroko kalau begitu terus ke Mekah ke Madinah di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirungkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah teh kakara ke batu doang segede parita kita toab Kangjeng Nabi Adam didinya kakarak batu doang tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria Sam
itu doang. Eta mah benua Amerika, eta mah benua Eropa, eta mah benua Australia. Haha, wacan aya dina ayana eta dunia teh can aya penghuni. Heuh komo bojong geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun oray malulu di dieu. Eueuh nanaon ieu teh gua bro Indonesia segala Lampung segala can daerah eta manusia teh kakarak saceplok di dinya doang. Ya Allah, lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen. Urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Masya Allah, nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna, tapi kan nyata aya. Nah, ieu ditu orang manusia teh nu mantak. Urang tetep bae neuleuh ka urang ditu. Majuna negara ti ditu, mundurna negara ti ditu, peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu. Ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nyana mah teu aneh urang Irak menyaritakeun perang nyana maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad adalah Irak geus sabaraha ratus kali perang ti baheula teu aneh. Lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Urang mah sejarah teh eta belah ditu pisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan. Di Banten aya sabaraha kerajaan, kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan, kemudian Jawa Tengah Jawa Timur aya sabaraha kerajaan. Dicatatlah naon gitu di sejarah Majapahit, Pajajaran dan lain-lain sebagainya. Hanya kerajaan-kerajaan kitu bae. Belah dieu eta mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu. Kanjeng Nabi dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang, encan aya parahu pan harita. Macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh. Sidakep sakumaha urang deuk salat. Peureum Kanjeng Nabi Nuh. Dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun, ku aing moal dibacakeun sebab Gusti direkam. Engke kusia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot. Moal gua aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi dibacakeun ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali. Bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kacapean lengkahna salengkah sakilo. Blah. 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 Bu urang mungkos itu tereh datang jasa eta. Asal ka Banten ge antum moal kebal eta mah. Blah. Blah. Tukang sawo di lengkahan bae. Awan hese Gusti Allah ketika hendak menghendaki ka umat takeur mah jarangkung gede baheula. Haji jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria. Geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Dua incuan baranakan cecemplokan. Ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah. Tapi 900 tahun 950 tahun iman datang ka Kanjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa, Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon, tapi kieu-kieu teuing Gusti eueuh hiji-hiji acan iman siksa habek. Kalau pasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulanya. Poharapan eta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam. Jang napak sancang, jang hiber, jang lengkah luar biasa. Mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta. Ya Allah. Wirid ku urang, peureum. Bentak di dinya keneh.
atuh urang wah wiridan ngadahar samangka 10 sorangan wiridan ngadahar rambutan lamun henteu tilu kata manjam saiber kos kitu. Tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh. Urang lamun caritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia nyokotlah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae, lamun walian siksa Allah turun. Emang kumaha gitu. Nah, eta wali kapan? Nyana wali abdal cicing di dia, kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3, mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanna aya 7. Emang di Banten doang tuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di dieu aya di ditu. Ketika aya nu nelepon penting dijawab ku Gus Dur di imahna, padahal Gus Durna keur di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita keanehan-keanehan. Geus urang lulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dia kisona 12 trak. Emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi. Padahal jangjangna sabelah 600 sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi, leutik biasa semampai kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina? Eta apa lain malaikat Jibril, urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki hurau-hurau, Gus Dur beuki tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urangnya lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagan. Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Ya eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek gitu bergaul jeung masyarakat. Eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang, peuting molor bae. Maca Quran saayat heuai. Ngadayekeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika salat asana bareurat amat. Neuleuh nu berjamaah asing urang mah. Oh bisa kos kitu. Urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah.
lamun nu diangkat ku Gusti Allah tuh babarieun jeung hampangeun naon hesena tuh sebenarnya mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut baca eta lengkah ngalegaan baca eta embung ngalengkah cek Kanjeng Nabi Nuh kaula mah tapi hayang datang bae cidalah ke Kanjeng Nabi Nuh tah ti negara ka negara dek dakwah tah ditiup ku angin di India datang ke Mesir datang percis kos kipudoli ku hari atuh nu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nya nama make bensin berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung datang plak ka ditu mantak ku harus mengetahui dong harga bensin mahal bodem habek jauh jasa ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kanjeng Nabi Nuh henteu aneh Allah dek ciptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan mah luar biasa Kanjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kanjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'watu lailan wa naharan tetapi geuninganan anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kanjeng Nabi Nuh kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah deken jeung teu deken urusan aing urusan umat siapa dah ulah sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu jangan nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang nyen pondok pesantren teu daekeun dararatang ya santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo deuk yen pondok manyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu tuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru selain karena Allah sama kos gitu mah tuh nalahonan ieu mah lamun deuk ikhlas kos gitu mah ngaranna teu ikhlas pek bae indek mah ketika orang dakwah aju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinyana kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku aju urangna bendu eta lah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nanyambung aing mah dinya asalaeki uci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nunduk dari mana Allah kok bendu ka kula mah teu pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah diuci kajian kumaha datang ka paeh hayang nar karugi-rugi sia goblok jia turik naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teu dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan mah tungtung nama eta aya kiai nu geus kitu ulah mun aya tetangga urang kitu nasehatan ulah ibadahna ti ku Allah nundek narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun asa aya keuci moal aing mah moal kajian hukum kunaon puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah ya Allah can nyaon nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teh sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tama urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid dah aya nu teu meunang nahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya ka ceulik ulah nikahkeun aya ki uci lain moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh
iya ibadah gede naon teu naon teh urusan ibadah ke Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyawa tah di jero teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos hawa nafsu tah kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah iyalah hawa nafsu nah ieu keur carita Kangjeng Nabi eno ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak deken teu deken lain urusan sia hampura Gusti aduh salah Kangjeng Nabi loh salah sujud Kangjeng Nabi loh cerik ngalih mantak nuh ngaranna loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi nuh masyaallah hei kaum kaulateh ye laisa bi dhalalah teu sasar teu salah kaulah ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansau jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa alamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi ka kaula wa alamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna aw ajibtum man ja'akum min rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabaged teu iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer datang ka kuari aya ih macem-macem teh patung teh dibawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kasalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung di ais naon ngomong coba deh ubudullah coba deh nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan mantap Kangjeng Nabi begitu ngadenge di sok Kangjeng Nabi nu can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan ieu teh kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cak kaumna kaula mah deuleuh maneh no jalain jelema bener aing mah deuleuh sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa cak Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta oh 3 kali teu ngagujubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakaraknya banyak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan kita balik jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan wabeh disita ku mitoha aja kuari atuh aing ingin mitoha anyar can sakumaha sia mah pem sakitu mah tenang bae lah
jadi kan lele sate oh jaheunya tuh bener oke Masya Allah tak lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah urang teh handap tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah dituna ye ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun digejeleh diedan-edan digembel-gembel tiis sate Kangjeng kabelah dituna kumaha bakalna masih keneh terus waktuna saep wallahu a'lam.